naon Sokoteng ke disrikani timalan mangga kedah kadunungan istri ucu Sumuhun kedah melalui da kitu geuning ti baheula oge ari ua mah gitu ai minta gaji teh sok kadunungan istri we tara langsung nah dunungan pamegat tara saya langkung ngan ai dunungan pamegat ai ua boga hutang teh tara dipotong lampahipun garwa Arjuna Dewi Subadra tedamang walas anu kiwari Arjuna parantos sumping kawuh Semar Badranaya mulih ti nagara Dwarwati namut pilanongeun nyaeta Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar leres itu kayaanana di Madukara Yai Srikani geuningan parantos sumping aduh bagja kaula nu mangga bisa berarti banyak diremehkan sadayana pamugya longakan ngarep paji sidik nyalametkeun sadayana Jaman utat ka Gusti nu cinta ka pangeran sareng ngoretkeun kurigi dibikeun lain hakna Subadra pujo akang gelis ya akang dongkap ti nagara Dwarwati parantos hasil namut Kemang Cangkok Wijaya Kusuma kangge pilanongeun Srikani sadaya-daya kaula nun engal atuh lanongkeun ka Adipati ke Kakang Semar ieu nun mangga dibikeun lain hakna urang aliwiwitan tadianu tanggung Semah kapihatur nun nuhun Kakang Semar tingali kaayaan cek Subadra dugi kakieuna teu damangna kaula nun mudah-mudahan we atuh nun ayeuna mah tiasa damang margi da parantos dipasihana mut ieu Kemang Cangkok mudah-mudahan dalika mangga nah yang bet inget ka Inung Silaing anu mangkuk di lemur deuleu tos wah dumeh tos lami we aya di puseur dayeuh rupina laku sok make aturan sakala rejeng ukuran petik kadang anu mulya tangtos seueur gunungan tangtos seueur gogodangan tapi niat kedah kebat ku gogodan ulah ebat pajae miraman ulah ebat ngajak akeh ulah
dipahing-pahiri-hiri amalkeun aturan lagri ulah waka suka seri muncan panggih jati diri urang miramareun muncan panggih jati diri salajeng na atuh neng cucu sing inget di akhir bari urang teh hajah ini bari kiri talek kuru ajang kuring moal bisa silit budi moal bisa da silit budi obat kumaha asal dampak sareng teh aneh Urate sapu waraka ibu nenesi salawasna sing Lara jawab kakang nagara panyinglah Lara tunggara panyinglah Lara wis kena dihin pinasti kersah yang widi wis kena dihin pinasti kersah yang widi kersah yang widi Nyai Sri Kandi kumaha wae atuh geuningan kalah langkung parah kaula nu aya anak nah panyawa teh nun ya mudah-mudahan we atuh ku ayana di pasihan namut ieu kemang aya dina penang tayungan Gusti nu kagungan Kakang Semar mudah-mudahan dupi pun anak kamarana si Cepot Sidawala anu mawi si Cepot Sidawala teh ku kaula diutus ka Melajang Tengah ngawartosan Gatot Kaca da kaula teh keung oh teu acan ka dari acan Kakang Semar dah enggal kaula nu lanongan ieu cek Subadra Kang ulah sok sanajan ieu syariatna kembang dek diungkulkeun timalan tapi teu leupas nutur galur urang sami ngadua namprakeun panangan kiwa kalayan tengen merdih kana asihna Gusti menta kana murahanna nu kagungan timalan da sagala rupi ge anjeunna nu kagunganana anjeunna anu kagungan sagala rupa perkara sagala urusan timalan mangga syariatan kembang mudah-mudahan we atuh nyai ieu kembang Cangkok Wijaya Kusuma kembang Cangkok Wijaya Mawar waras tumakaning jati tumakaning waras waluya kembang Cangkok Wijaya Kusuma kembang Cangkok Wijaya Mawar lir malam tu meraping api saciduh metu sakecap nyata
syariatna ieu Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Dewi Subadra damang teu sakara-kara panjati nemenan aja tapi noda ngahaturkeun semasungkem kokunyuk panjenengan Raka Dipati nuhun Yai nuhun geuning eta naon ayeuna nu karasa Nyai aya kaula nu mungkantun leulesna bae tuning Srikani kaula nun aduh tobat teuing cek nuhun damang wayahna ulah waka dahar anu heuras-heuras ngabubur sae kaula nun kalayan gara lap ulah ku Citiis disepon dikompres we kulan bener atuh tapi noda melacek mangala bae nuhun Kakang Semar bagja nu taya papadana kaula wa ayana Subadra pun bojo parantos sehat sabahara bahari amuing geus sabaraha poe Kakang Semar teh nya aya di pusir dayeuh Madukara upami teu lepat mah parantos 12 dinten geuning 12 dinten wa hampir setengah satu salarasna mah kitu da sawangsuna ti nagara Duarwati teh saja jalan si abdi teh gegebegan seun pun bojo nah da inung barudak katinggal wae kabayang wae wa kulan bade mios teh 12 dinten kalangkung teu dibekelan ku si abdi teh Jo lewas wae. teu naon sokot teh engke di Srikani timalan mangga kedah kadunungan istri ucu sumuhun kedah melalui da kitu geuning tiba heula oge ari ua mah gitu ai minta gaji teh sok kadunungan istri we tara langsung nah dulungan pamegatna tara saya langkung ngan ai dunungan pamegat ai ua boga hutang teh tara dipotong bedana jeung dunungan istri teh cu aya teh dipotong sok babadan kitu tah Dunungan istri mendadak gelar. tah ku kituna atuh jisim abdi teh seun hapunten da damang parantos panginten Bentana teh di bade wangsul nun engke atuh Kang isuk mun bisa mah pan engke meureun sore teh urang sami syukuran heula we ka Nu Maha Agung kumaha da ieu indung barudak seun jojorelatan wae sapraptanepun Raden Gatut Kaca Astra Jingga Dawala malihana nyanak trik Pangindra Jala bangsa orai sampurasun pemen Kakang Semar kulan itu geuning Gatot Kaca ulu tuning barudak datang ya sumuhun wa tangga Demang datang nerak tangga Demang lewa pakulingan rana kene rakingkang prata hamuing sembah kapihatur agan nuhun we pemen sembah kapihatur nuhun kasep saha nu ngabejaan ka itu Astra Jingga sareng Dawala syukur bagja kumbayangan parantos damang bibi
cikene mang teh ngungkulkeun Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar kengeng namuti wahidep ti Nagara Dwarwati dawuh kumaha sehat kasep aduh nuhun paman nuhun Bibi Subadra damang deui parantos sae deui teu sakara-karani nuhun we nanging hapunten wae naon putra teh di jalan penak sareng bangsa oray dawuh maksudna eta bangsa oray teh saurna teh bade males pati ka putra Gatot Kaca nanging carana teh lemes bade maling heula Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar kagungan Uwa Batara cenah mah bade ngala apesna Pandawa saturunan upami Kemang teu tiasa kapaling saurna teh moal beunang apesna Pandawa kitu saurna bangsa oray dawuh beunang atawa katewak parantos mana ayeuna hot nun dihot asup waduh jangkrokeun kadulungan kanya dialas ya kulitnya ku yang pakai bubur pakai sarung tangan Kang tinggal ikeun tiba heula aing teh hayang ditinik ayeuna menang oray Uluh semah kapihatur kan nuhun pot Pak damang Pak bejejang syukur kumaha nyanak oleh-oleh ti Nagara Dwarwati aya jangkeur silaing nuhun Pak naon Pak cucuk gelung remah atuh tah mah ieu kulan daek sia dibere kone teu hararayang teuing aduh semah kapihatur agan nuhun dawala Pak syukur jang salamet di jalan salamet Bapak kumaha meujeul jang ieu juragan anom Pak nyanak ieu penak sareng ieu gan sareng roai orai kitu dawala da sia teh ieu teh orai naon cepot duka orai bungka duka orai naon atanapi orai samsa sanca nya anakna teh orai samsa teh pan orai kinoi coba hudang duh buat di mana itu diuk sadaya-daya nu oh iya uluh muni sagede kieu dulu orai ya naga we kitu cing bedaya leungeunan geuning aya 3 jaketeun manjigana dola nya jual ka tukang peking oh nya ada banar jaket ceuk dek oge aduh saha ngaran maneh gun kaula teh upami dipersanten mah naga sakti sih atanapi disebat Lodrapati leres di mana duh hapunten kaula teh moal tiasa nyangemkeun ti mana-timanana sami we sareng ngabukar bake rahasia nagara kaula ngan anu penting mah kaula teh sasat bade rumaos kaula teh bade ngiwat Kemang Cangkok kagungan Gusti Kresna gitu menawi ai alasan dek maling Kemang raja kaula palaingala apesna Pandawa apesna Gatot Kaca yen upami eta Kemang teu acan tiasa kapaling kapibana ku kaula nganung hartos Pandawa moal eleh dina Kemang apesna Pandawa ce euy engke mah lamun bima ngamuk waing kembang rosek diala apes yeuna beda dihasiat lain Kemang eta barena ge atuna meuni oh jadi anjeun teh dek ngancurkeun Pandawa leres utami Raden Gatot Kaca
gitu melalui bisi anjeun teu apa tah ieu kembang nurek dipaling ku anjeun teh geus aya di kaula Wallah, nepi ka buburilakan. ieu memang kagungan Raka Batara Kresna ayeuna anjeun dek maling kembang ka nagara Dwarwati moal hasil dasar satos ya jadi anjeun teh moal ngabejakeun nagara anjeun jeung raja anjeun saha kaula teh sudi mati suka perlaya we tibatan kaula kedah Buddha Rusia negara kaula raja kaula Gatot Kaca kaula sanes eta kumaha tuang garwaseun Gusti ayu teh parantos damang geus sager pot dunungan maneh nuhun atuh kulan kantun ngabubur beureum bubur bodas we kulan nya mung kadewe ulah dugi ka bubur sutan da wala tong heureuy malas mulai si juri luas hebatnya eta watekna eta kemang cangkeul Wijaya Kusuma kemang cangkok dapat maksud ge kitu Gatot Kaca kaulan wayahna ieu dedemi teh tugal janga paehan tong cenah dihirupan oh gitu sae bawa ka alas wanawasa sae sakitu duh ubat ai geus beunang karunya euy eta ku niatna atuh nu make rek ngancurkeun batur mun urang ngapikiranna diri sorangan salametkeun Ai geus kieu matir. sae atuh agan urang sareng we sareng ua da ua ge bade wangsul ayeuna teh ka mana wa ka Tumaritis nu oh ayeuna Pak heueuhuluh saya tuh sono ka emak ieu nya bawa manuk teh dipara banyak ku si gareng Manuk naon akang? ai siling teh ongko geus dijual teh manuk teh tapi dicicing we di silaing kumaha daun nyokot jual deui atuh ka batur da kitu kalakuan jebrag teh Padahal urang nyokot padahal mi apa heula nya geus dibeli ku dunungan do mecan dicokot dijual deui ka batur kalakuan si dawala tah mun bisa maka kulaan si cepot mas dawala ulah waka mulang pikeun babantu engke sore di dedek syukuran oh saya atuh sae mangga kitu sae jang dan wayahna seuing mah isukan eta pageto maneh mah isuk atau pageto cepot rek syukuran Kang. mangga penting engke rek apel aing Apa ka kabogo geus ngahandphone ka aing geus nga-SMS mung upami bapa bade mulih mah atuh puntene buuk anu dipipir pangmarabankeun eta batur mah nguku teh manuk anis kembang ieu mah buuk resep we nempo beungeutna Kumaha? asa nempo potongan Atuh ningali anak Tesla. sok ka itu geura bawa Gatot Kaca sumuhun atuh jisim abdi ge bade wangsul agan ya atuh teu beunang dihulag mah teu nanaon Kang kadewe ati-ati di jalan mangga ayo dit Ayo pulang, ayo balik. da parantos damang tuang garwa jisim abdi bade wangsul we nya atuh wilujeng Kang mudah-mudahan we dararamang di Tumaritis sadayana timalan jang wayahna euy sae tu pasalame ka emak salame ka emak mun aya si gareng omat kitu eta pangbayarkeun hutang ka tukang kredit geuning da manehna nu makena geus samak teh geuning ya eta we Pak nangka panginten buruk ayeuna mah anu di kebon teh ala nakasaha keun bae nu batur oge paramias beureun cepot lan wayahna bebereskeun nya engke tatangga urang ondangan urang salametan Subadra hinar tina rupa-rupa panyakit sae ha urang ondangan nu deukeut kitu
saha bagian ngadoana ade wirya we ade wirya nya da eta biasana ge Nya nu deket teh lana tuh. ade wirya salaki si egot heuh nya teu naon atuh eta pun teu naon atawa Asyaf Rahmat da taras eta mah deui oh hayu atuh Ayo maju datang kembali. Mamang kulungan. Jatuh marah satu mati. Jangan marah pada Melayu. gerak-gerakeun kategan paeh maneh da ieu pancen kalau ieu ulu agat wa semuhun wa mah bade terasa ka itu atuh mangga wilujeng wa salame ka wa istri mangga Selamat di jalan wah. lain karunya itu orang itu yang rek dipaehan wati rek timalan tegang pati ilang dunya sawarga gunawi hayu papatan patah perlayat sang bulan 14 tegenek sarang temalekmuk balungbang timur jalan gede sasapuanun ya mangsana ku kalau dipaehan timalan pinas tikar sayang tumampara Ya hinji. ieu patih nagara Giling Wesi nyata Lodrapati Iya ge. emut kana Purwadaksina Purwa marang wiwitan Daksina. Daksina wekasan Iya ge. emut kana Aji Halimunan tiasa ngaleungit lajeng digunakeun den neraking kang ngawatek Aji Kang Linewi ngawatek Aji Halimunan ya Raden Gatot Kaca leungiteun ieu musuh wes silaka Leungit hei kenapa ningali? kemana orang itu bieu silaka paman Aya we kalemahanna wong manusia. aya we kalemahanan teh nya Cacak moncongok ya. cacak moncongok aing dijabah ieu Sumuhun. dasar kudu panjang umur Aya tutupusan teh. bagja itu tak ada ngulik pengerti teh Laras. aya we gini kan Aya we korehan. aduh kurang-kurang na tenang mah bieu batak geumpeur aing cilaka eta hebat anu ngaran Gatot Kaca teh teungeulanana waduh Tos paragat deui meureun mah. waduh luar biasa urang amarta tapi parendene kitu moal pugag kaula pikeun lumampah nampi pancen tina lendra pikeun maling eta kemang cangkok Wijaya Kusuma kemang cangkok wi nya mawar kabeneran geuning eta kemang teh aya dina leungeun Arjuna doh kumaha akalna ieu Oh, tunggu nih. akalna aing carana maling kumaha ieu Dah, cobi amutan bulan. Ayo. duh sia Naon dia? kabeneran Mangjalan Pula. juga aja. Aya ieu. aya jalan ku memuntas kan sa Alah, beres. monyet naik dibere roti aya dibere taraje Taraje, bobok mandi gorowong gitu. aduh bieu teh aya kepercayaan Arjuna ngaranna teh Semar Nya. Anu hideung. anu hideung ngingki ge kitu balik cenah bejana melang ka pamajikanana inget wae Sumuhun. Nu petekel geuningan. ieu sia dipake jalan ku aing Dipake batu loncatan deui ieu mah. jadi meureunnan lamun aing ngajadikeun Semar teh engke Semar bakal katudingan aing mah angere balik Balik we.
ya cek aing oge kitu tah Kitu, kumaha tak hirup kudu loba pangalaman teh aja Boga pangabisa teh kitu mah. aing kabeneran bisa malih warni Mancala Putra. bisa mancala putra mancala putri Doh, ya iya ulah ya. lajeng wae ieu Lodrapati Ya hinggi. nyata ngagunakeun ilmu malih warna ngajadikeun wujud Semar Badranaya dan daerah kingkang ngawatek aji malih warna ngawatek aji malih warna lir malam tu meraping api sacidohing metus sakat saping nyata Ya hinggi. iya Lodrapati nyaeta leungit diri sayakti ilang warna nusa nyata yang ngelek jadi Semar Badranaya Alah eta ku peracis ulah. da kieu bentukna teh nya Sumon teh dipicen. sorana non teh kieu Teh dipicen sasieun ulah. alah sia benang kembang cangkok teh ku dewek ayeuna mah deulejang Kan cara amuing Gatot kaca gening dawuh paman yap ka dieu kasep paralun paman sewu ulah janten benu naon laksa pun dados duka muga ulah jadi rengating penggali Ya. kumaha uningakeun paman aya kajadian anu aneh kajadian naon eta orai teh barang bari ditugel janggana leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana Doh. orai dek dipayahan teh eueuh leungit ti malan ngaliang meureun da kedah jelas mami ngaliang pake jadi koreh ku putra Ora itu debit. kedah aya liangna eta di teteangan liang dipilarian nanging teu aya Aya yang kasir. alakah menakan liang cucunguk nih aduh Aya ge opat liang dari anu sana. kumaha atuh jangakeun sadaya-daya paman kedah kumaha ade priyatna hati-hati waspada permana tinggal saring cing pageuh kancing saring set pageuh iket daun kalayan umumkeun ka warga masyarakat nagara lamun aya makhluk anu dicuriga wayahna buru-buru laporkeun ka nu berwajib sae Eta we kulan. pangapunten nun ih itu geuning Kakang Semar datang deui Geus ngurunyung deui. wih geuning ua Aya nu tinggalin di kana. wa ulan pangalingi wa Semar paman bener Kakang Semar ulan tadi naon pak ih silaka ya wih silaka naon paralun malum anu kasukun muning galih nu di pamri ayana sewu ulah jadi benu laksa pun dados duka muga ulah jadi rengating penggalih nun naon naon wa sadaya-daya bade ngarerepot pangapunten kaula nun pangrasa kumaha bapak teh geuningan silaka yang silaka naon katabrak lain atawa buuk abdi paeh ana tuh buuk waekeun bae paeh mah ieu ngineung euy
aya naon aya naon oge dugi ka pasar naon teteh paling itu teh gitu aya tatangga jisim abdi ngawartosan meni huruha hareho naon cenah Pak saha teh tatangga teh euleuhna saha teh poho deui aing mah weh saha atuh bejakeun nah naon Apoi lain salakina gitu naon itu inung barudak cenah digugulung parantos 3 dinten aceuk Siti Ragen teu damang sumuhun alah tobat ting mak ulu mak nya atuy tobat ai sigareng ka mana atunya aya kitu penyakit ayeuna mah udah biasa inung siling sesok ditinggal-tinggalkeun ku dek teh moal malaria mah kitu bah boanya penyakit ayeuna kade ulah lalawara komo halodo geura rek pindah kana usum ngiji rupa-rupa teh muntaber mah demam berdarah cing ati-ati we nya terutama di barang tuang utamina mah dina barang tuang cak kade teh nya umat pingkeun mah anu berminyak teh ulah teh seperti naon mah eta naon gorengan lain naon drum jariken kompor teh berminyak ada jelema gelo sih mah bukan kitu berminyak emang wadah minyak engke pingkeun lamun sia ngomong ulah ditanya antep we geura nya jeung ulah ditemalan da kitu ka ituna ge tukang da resep ai teh teh ya geus coba rucuhun naon ku aing teh naon aduh eta kitu aceuk Siti Ragen teu damang sumuhun ayana bade kumawantun jisim abdi teh agan bade kumawantun amuy tong bari ceurik atuh khawatir da geus jebrog era da teu pantes teu ceurik teh keune teu da mau biasana mudah-mudahan urang ngadoa ukur ikhtiar budak ceurik hayang mangkunya kan ari kitu naon Kakang Semar manawi ieu mah manawi naon da geuning tuang garwa ge damang ku eta kembang teh nun nya ieu mah bade namut kembang damu alami panginten upami parantos sehat mah panginten abdi ka dieu deui uang sule nun aduh Kakang Semar ulah naon itu kumaha aki-aki teh neangan ubar kampung limperan pak naon jang eta teh kagungan Gusti Batara Kresna ulah lalawara limperan di bapak malah ye kumaha mungkin rag-rag urang dihukum ge ku Gusti Batara Kresna moal dikaluarkeun deui sadamang-damangna obat kampung we lah nya sing inget Raka Batara teh amanat yen ieu kembang teh aya dina inceran musuh. Waduh, waspada sasauran kitu eta ua. Bener Gatot Kaca Kakang Semar ge nyaksian sumuhun. Nu matak ulah ai sirik kepret ke ku aing. Tong sok kitu. Abong ka inung sampeuran sia teh nya. Aisyah teh inung tegas inung sampeuran ka. Bapak geus linglung bapak aing. kurang ingatan. Oh bener ai inung sampeuran nama. Heeh, tuh geuning dewe ke tempat ngomong. Teuing aru eta teh linglung teh kolot kitu teh. Malik di ka budak. Da eta buktina geus aya budak teh keur main keleci teh pipilueun. Pipilueun naon? Pipilueun nyokot keleci tuluy dijual. Kurang ingatan. Pikun. Eta geus pikun. Nya atuh teu naon ngan kadewe cing ati-ati. Ai saya nama sawios disarangan ku putra Gatot Kaca. Sawios teu kedah nun.
mending oge kieu we agan pasihkeun ka Juragan Gatot Kaca eta Kemang sareng bapak ka itu sia leungit ke kalawara teuing halang-halang we ka kolot nya atuh teu naon kadewe cing ati-ati kang jalana sing percanten ka Jisim Abdi cing percanten kadewa nuhun agan uluh nuhun ayana sager jiga ada ini lain aduh eta Pak keun bajeng abdi we urang barengan ulah ye gan nyuhunkeun widi ae aja dong permios nun ane bapak aing jadi galak kitu euy neungeun nanyaan nepi dah adewe kapan kerek syukuran sepo saya pena stiker sayang tumampara ya inggih Dewi Srikani lulumpatan ti kaputren Rakaripati pangapunten kaula nun naon sadaya-daya kaula nun Rakaripati ampun lu naon lah silaka sepo silaka Gatot Kaca aduh bibi naon Srikani nguningakeun kaula nun Acek Subadra ngelepak deui di zaman ayeuna teh nuju diriung-riung kaula nun enga geralandongan deui eta ku Kemang Cangkok enga kaula nun astagfirullahaladzim nya cekwing oge panyakit nepi ka kitu aya kitu panyakit Subadra ngelepak deui timalan kaula nun Gatot Kaca kaula buru-buru Kakang Semar udah heula sakedeung da meureun can jauh nginjem heula kitu Kemang amit penyakit ayeuna dulu aya dadakan gitu penyakit aya dadakan kitu penyakit naon disebutakeun kitu dadakan kitu tiga ayan gitu teh anu sok dadakan kitu penyakit ayan kitu ayan mah tetangga aing jauh tina penyakit kana jelema sih teh oyon Raden Gatot Kaca leungiteun Semar Badranaya doh cocorowokan saja jalan wah kan sakolepan waduh eta lempang kolot wah padahal Semar anu asli namah keur nikreuh doh tikawit angkat dugi kaina teh teu acan dugi ka tumaritis dan amuing sore dulu sadatong ngeret ya parantos setengah opat uluh cager gitu inung barudak ya mudah-mudahan masih damai dulu itu heueuh we roai dangka menigara ring taroai wah uluh da nya kitu barudak di dewek mah eueuh nu wani ngaganggu sumohon aman wah heuh uluh itu kacang panjang dulu alaeunnya sumohon wah meningagara baik paria jaat nah bet ingat kasih cepot sidawala ieu nah moal kumaha sieun kumaha na maklum di puseur dayeuh nya sing salamet we wah barudak teh Semar Yawinangun Semar Kuncung Danar Wulung Kang Dadia Pakuning alam Pakuning
sora dipakai terus-terusan barijeng di AC Jakarta ti isu kieu we teu bisa kakawen panjang gua teh. Oh nya kitu da urang teh sareng panggung 2 panggung atuh. Amuing dulu ieu. Nya Tong ngeret di sarada wararaas wararaas aya di kampung teh kitu nya eta layung curcor cai nu harerang. Nya Palawi Jararadi dulu itu jaat paselang belah dituna jeung roai eta katema ku hiris nangka belah ditu hiris leukeun akang seleng model itu ulu itu hui si lembu teh ade leujang mun ngampar wa eta kula aya jualeun ke keur lebarannya cu Usi jeung usi. amuing ujang heuh paselang wa sora tong ngeret jeung sora nu nagih ih dajak kitu teh atuh cu si horeng heueuh naon diogo manusia teh cu ku pangeran teh diwowoy diogo jeung barang anyar terus nu dipake teh ku urang oh kitu wa buktina barang anyar nu karasa ku wa mah heupan poe ayeuna teh lain poe kamari Mohon. nyajang sumo rebo ayeuna tuh ceuk wa oge kiceup nu ayeuna lain kiceup nu tadi napas nu ayeuna lain napas nu tadi disebat barang weuteuh hungku tanu matak lamun urang salaku manusia teu bisa ngaweuteuhkeun deui kaimanan katakwaan kanu kawasa hartina teh dosa dosa bakal aya mamala anu teu hade kana diri nya cu sumo sami jeung tutu marima hartina teh teu marima malahan sing inget kana janji anjeunna lamun urang daek nyukurkeun ka anjeunna tuh bakal ditamah deui karaos wa tah lamun sabalikna lamun urang kupur atawa teu nyukurkeun kana nikmat-nikmat anu karasa nganu harti bakal pinangih jeung ajab ge dihareup cu oh tangtos wa tuh tangtos nyajang laras eta mata pira kudu matak ulah kalanjoan oge hirup mah ujang oh eta wa laras ulah kajongjonan teuing malahan ulah wakasuka seuri lamun canyaho jati diri ta eta wa diri urang teh saha ti mana asa dek ka mana mulang keur naon ayeuna di mana ayeuna di mana ayeuna kudu kumaha ayeuna sumohon tuh teu aya kajaba kumaha manusia hirup di alam dunya teh pikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah tuh banyak laras nyaeta pengabdian ka hadirat Allah Subhanahu wa taala sae wa moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti pikeun ibadah sumohon migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh nah ari wa egdak wa sasangem dasa di oboran abdi mah wa sahawawan ka dewek kitu rupina kuda ti pali kaler namanya boa deuleu anu macu di Lebak teh acan dibayar deuleu eta alah bade nagih pada uati kota meureun teh dewek teh memeh ini teh nitah macu Kajang Umar tilu dinten da can dibayar tilu poe jeung ka mot pamot nyimbe pabtu titah ngaramet ku uat teh wa syaha wa kawa ya wa antos wa uluh juragan Gatot Kaca ayana kaya naon deuleu boa-boa kakang silai katabrak deuleu amuy nah wa sok gempel aki-aki juragan sebah ka pihak juragan nuhun wa hebat lempang teh wa menika hanya cekape atuh ti kawit mios kumaha orai teh dipaehan nyeta orai teh leungit wa huluh pilarian atuh orai di dieu di sawah lain orai eta kumaha tuh agan kuhal sakitu wa wayahna putra dongkap di ka karaton teh
Bibi Subadra teu damang deui. Uluh amuing. Bantosna ngalepak deui mah. Gusti istri teu damang deui nun. Ieu. Amuing eta panyawat dugi ka kituna. Sumohon kula. Kumaha nun? Tah sakitu wayahna, ieu mah wayahna punten wa. Teu acan duginya wa teh ka bumi. Sakedap deui panginten anak opat tanyakan deui mah opat pudunan. Wayahna sakedap ieu mah. Naon? Eta kembang tamut heula. Ulan? Kembang tamut heula. Kembang naon? Kembang bolen. Nya tamut heula sakedap. Ari agani teh naon teh maksudna? Kembang tamut heula. Itu. Kembang bolen mas lain eta kembang ieu mah. Sumuhun kembang naon? Apaan wa teh bi teh namut kembang? Saha? Wa Cikene pan uih deui ka ditu. Saha namut kembang? Apaan wa teh geuning mulih deui tadi teh. Sakawit angkat teh mulih deui cenah penak sareng tatangga ua di pasar. Ua istri teu damang, ua nya sumping ka karaton namut kembang cangkok kagungan ua Batarati paman Arjuna. Itu. Saha? Ua. Sing jeger teuing ua mah. Teu wararantun teuing. Kange naon cenah ua kembang? Apaan cenah ua istri teu damang? Dosa dugi ua mati kawit mios oge. Upami laras teh mah indung barudak kakeunaan ku panyawat moal mah jeung gugulawat namut kembang gua mah bade saya aya we lanong di kampung teu wararantun teuing wah kapan ua teh namut teu rumaos itu agan nanaon teh wah lamun kitu carana ua jeung ua ka itu angkat teh mangga ayo ini aduh enggak kau lanunda kadipati enggak kelanan Sri Kandi aduh cepot lan cing atuh susul ka tu Gatot Kaca kumaha lila teuing duh kumaha atuh ka mana nyusuna nya nya ka tu maritis yeun papaliwat Paur papaliwat panjalan teh loba anu motong anu kaitun lempeng aduh mangga antos gan ku abdi lah dipapag Sri Kandi Subadra nyai cing kuat nyai palang siang beu aing mah aduh leuh gan kumaha cepot atau sumping tuh pun bapak di sana nyapa cakap dia ge ya wayahna kagan wayahna Kakang Semar wayahna amuing di mana penakna ijagan geus deukeut pot kan geus deukeut nya cakap dia ge pun bapak mah kitu tah ngange gerakan engkang-engkang nya gegenut aduh Gusti Pak Gusti istri teu damang deui Bapak nu matak dek reuas ya nu mawe teh oge cing atuh kanya wayahna we Kakang Semar hampura kaula timalan eta kembang teh inyem heula tu geuning wayahna cepah kembang teh bu kembang naon dek teh ye moga jeung kembang naon segala kembang nu tadi teh nu disambut ku Bapak wayahna eta kembang cangkok inyem heula ku kaula aduh aya anak nun
sadaya-daya jisim abdi teh bujeng hingga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan lamut kembang agan. Duh eta. Ampun teuing. Upami leres teh mah inung barudak udur panginten jisim abdi teh moal gugulawat lamut kembang bade saya aya lanong di kampung kaula nun pangrasa. Aki-aki teh jadi cinekna kumaha sumuhun teu namut kembang mau kejung teu namut kembang tong sok kitu kumaha teh nah bapak teh teh banyo naon we enggal we eta kembang kapan cenah tadi teh diinjem ku anjeun cenah acek Siti Ragen teu damang ih teu da acan penak sareng inung barudak jisim abdi mah nembe panginten kana 2 kiloan deui mah kadugi teh seun pugu da kuring teh mata peda pan abdi nyaksian bapa nginjem Pak tong sok kitu bapaknya jacek pohoan deuk ceuk oge geus pikun teu da aing teh can pikun deuleu ya mun tong heureuy dinu kieu mah itu tinggal Gusti istri teh damang buru-buru wayahna kadiekeun heula eta kembang sakedeung enga kaulanonna kadipati enga ayo buru-buru Semar ih jadi umaos nuhun jadi umaos kumaha teh Tadi neke nepi kaki tu eta aki-aki timpuran nepi ka kitu mah aduh teu kaharti cepat kasihkan jangan bikin malu anak lo. Tahu nih saya di Jakarta udah lama. lain cicing di Jakarta teh meuni agul pugu panas aing teh sudi cicing di dieu. Ngomong kalemur ngomong di lemur oge ngeun bahasa Indonesia we geus gengsi ngomong bahasa Sunda teh. Diam kamu. padahal can lila karek 3 bulan Jakarta Dari mana? Dari kampungnya? Dari Bukit Topi. Ngaran lemur mah tong di Indonesiakeun. Maksudna mah ti pasir dudukuy teh. Wayahna Semar teu rumaos kitu mah sia. Aya anak bikeun atuh. Ulu. Lain ulu. Da moal nulungan sanajan bapak oge aya salah mah. Kalah mewe nyapatkeun ti koro anak sarua we jeung motongkeun ti koro anak ulah nyatu anak teh ti dunungan makanya can bayaran teh sakitu dunungan sok ngaremet teh wah enggal atuh mana buru-buru pasrahkeun teu rumaos nu di teh ayana ampun agan teu rumaos abui ceuk aing oge bikeun Semar bakat ku amak ke kolot kadek nya geura yo ieu nya anak melaan moal melaan uing mah kana salah mah kurang ajar bikeun Semar di rumah beuh aya anak loh Gatot Kaca kaulun tenyo si Semar leungit ya. waduh wayahna taliti buru-buru amit Egan ulah dicacana ke da abdi nyak siki leres pun bapak teh namut pokona aing mah eueuh bapakna anakna ku aing dipaehan Kabarerang ya. ulat eueuh bapakna anakna dipaehan lu itu Gusti istri buru-buru mantuk bisa ngalejokeun tas si kurang ajar Nyai
Kakang Semar menakan kejadian naon cilaka ayana tobat teuing menakan kejadian naon Kakang Semar iwas bapak nasib anak kieu teuing ayana tobat teuing pacarkeun deh bapak cenah nginjem kemang cangkok mayana coba tinu kawasangun kasadaran nyawa dibere perisungkawa ngan urang masing perceka sanajan batur ngahina urang sing iman percaya lah tobat tari nu miskin oreng kieu karasana seueur kanyerian hati abong kena kanu hina ngan ukur menak udara pikir kusut marung kawut kitu lain kieu lain natuh kudu kumaha mana nyeri teuing aku maha pangna dituding namut kemang teh Kakang Semar nyeta pajarkeun teh cedakeun ngubaran emak padahal bapak teh can balik asa teh kuahan teh hirup nepi ka kieu ngimpi naon penting tadi aing aduh ya ku Arjuna jaman disiksa dicabok ditanjong deh diciduhan banget bapak tobat diludahan rarai ampun aleuwihan teuing nunungan nepi ka kitu Kakang Semar kabina-bina teuing nasib bapak mah bati nyeri asa bayah ngarasa tugeunah ruksak perih milu susah cing sabar urang Cipadarangku jantung hiuk milu bingung raga ngarasa tunggara duh kumaha
Bapak nepi ka kieu mah asa teu rumasa da puguh Bapak teh teu nginyeum mah teu rumasa ayaana tong boro dunungan Juragan Gatot Kaca Juragan Arjuna si Cepot si Dawala neken terus ka Bapak pajar Bapak nginyeum kembang amui Bapak teh kudu kumaha dina waktu ayeuna ampun teuing Gusti panutan kalbu salaki kaula nu dipunjung disemah di dama-dama kari-kari ayeuna menang panyiksa deungeun aya teh salaresna mah bongan urang Kakang Semar bongan urang bongan urang mihapekeun wae ka batur diri teh aya dina curug batur kanyeri kapeurih jeung sajabana teh geuning karasa kaula dan nuturkeun saliraso teh kaula mah sumujud kanu jadi salaki kalayan anjeun teh pangeran dunya pangeran kaula di dunya ridho kaula dibawa sare dina kasur jarami ngansik di kampung anu model kieu paripadaha kaula teh tileutik teh dipepene ku harta kakayaan di karaton salieuk be hayang naon di karaton tapi kaula teh dumasar kana kaayaan hirup awewe aya ngaran awewe teh dulang tinande nyaeta kewajiban pikeun ngaulaan anu jadi salaki sumujud paripaosna sanajan dibawa kana liang cocopet ge eta teh lain paribasa kaula mah istuning leres ridho lahir batin dunia akhirat sumujud ka salaki ngumara di alam pawenangan ieu nanging salira geningan dugi ka teu kabita ayeuna di nagara Sekar Mume di nagara kaula padahal upami ieu mah upami kersa salira neraskeun kerajaan di Sekar Mume neraskeun kerajaan mitoha da moal burung dipasihkeun Kakang Semar malahan pan si Gareng mah geus betah di ditu si Gareng mah geus ngabengke jeung si Doden geus betah bumetah di ditu ta ayeuna Kakang Semar hayu mending mulang we ka Sekar Mume bawa si Asta jingga si Dawala malahan cenah si Dawala mah jeung si Cepot hayang kabeuli HP urang laksanakeun entong wae make jeung ngagugulung kieu cicing dina curug batur hayu urang mulang palain naon da geuning buktosna ngawula ka Arjuna ai gaji mah ditarima ongkosna moal dudunya geuning ari gaji ditarima ai kacong cai ku si Cepot ge geuning meuni molotot ongkoh lain udagan dunya teh mending mulang ka Sekar Mume hayu palain naon di ditu di nagara kaula genah merenah tumaninah teh di ditu mangga di nagara Sekar Mume jeung tibatan nuduk ngadunungan ka Arjuna ayo Kakang Semar pok deui sia nah kageningan wasih di pulang sengit nunya di pulang moha
Jol ieu ka aing teh. Ngagaroda. Mending oge ka nagara kaula palai naon itu bakal disenangkeun. Tara layang teuing. Dek atoh Semar di bibita kuno kitu. Hah? Naon geuningan kalah nyeuseuh kalah molotot ye kanyaah teh Kakang Semar. Kanyaah ngan ngagubrakeun teh. Supaya aing batal dina pengabdian ka hadirat Allah. Hah? Oh si horeng anu leuwih nyilakakeun mah anu deukeut ujang. Lares wa sanes anu lian geuningan Anu nyilakakeun ka wa anu deukeut geuning. Anak pamajikan kadang-kadang ngagubrakeun deuleu. ngagubrakeun wa geuning Ngagaroda. Dianggap ngagoda, jaheuh. Loba deuleu lalaki ujug-ujug dirigdig. Atoh aing kudu barang hakan di negara anjeun, di negara tempat awewe, di mitoha anjeun, kudu weureuh seubeuh. Eta teh hartina teh nyalinung ka gelung dayus deuleu. Aing kudu diparaban ku mitoha, aing kudu diparaban ku pamajikan. Hukumna dayus teh tong boro nincak sawarga ngambeu ge moal deuleu. Tapi hasil hapae poso menang tani, menang kesang sorangan, menang 10.000 ge dipake ngabalajaan anjeun. Murni eta awak anjeun teu diracun ku aing. Sanajan dahar karo uyah, bakal jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pengawasa. Moal aya gangguan naon-naon deuleu bakal kebal ku panyakit. Daya dulu jelema beunghar, anakna geringan we terus, tapi nah anak tukang macul teu diimunisasi oge dulu sararehat teh mararontok, salajan hees na baru ligir. jarang gering. Lain udagan aing teh dalam dunia ama lain. Cenah eta dewek gaji sok kacongcai ku akang si oku si cepot sok ambek. Heueuh aing teh kawara jujur ulah nepi ka salingkuh. Bisi ka batur. Lain aing siksik melik. Lain salingkuh demen. Cenah aing sok ditarima duit. Heueuh kapan ladake sang aing. Geuning meme dibikeun ka emak teh ku aing teh 2,5% dibikeun anu heula ka fakir miskin nyata supaya sia ulah jadi gering. Supaya mulus. Sabab teu aya anu jadi salaki salaku pamimpin ari jaluko wa mudalanisa. Pamimpin teh pamimpin, lalaki teh pamimpin teh eta awewe. Ngaras wae teh. Moal ngaracun aing ka pamajikan moal Mikeun barang kotor ka majikan teh. Bener. Jadi geus dibersihan heula gitu wae. Meme dibikeun kasihan dari bersihan heula ku aing. Anu 2,5% dibikeun heula ka itu. Kari-kari sia rek ngejemurkeun ka aing. Keun sabar wae. Teu kakanya nyerian kitu temen mah. Ya, nyebut sing sabar oge bari jeung nyerikeun ka aing goblok. Lain kamu kupunya juga wah. Sabar oge aya watesna deuleu. Ongko uah-uahan ka aing sing sabar papijeng nyerikeun. Eta uang ku kanyerianana jeung serikeun teh. Cing tutur ke dunia nyi, cing. Cing nyai kitu.
tuturkeun dunya ku Nyai Jig. Ai berat kana dunya mah kitu. Ai nya mah berat kana dunya. Jig balik Jig. Singeunah ngakan dunya Jig. Buru-buru. Cing wareg kitu Nyai. Hayo. Naon ieu Kakang Semar teh ngusir. Lain ngusir, lamun betah kene ngagugulung dunya papaes, Jig tuturkeun Bapak Ilaing Jig. Oh, gitu. Ngan saliwat. Tinggalkeun aing di dieu tinggalkeun. Oh, bener kitu naik ah. Hayo. Aduh, ampun teuing. Teu hararayang teuing aing dibarengan ku awewe model kitu. Sarayang teh nya naik. Buat teh sampai Kabeh teh geus angkat jempol ka mate. Di bawah samsara. Nyebut oge istri sajatina geuning hate mah kana dunya keneh pipilueun. Lain ulah dudunya, bapak teh lain nyarek ulah dudunya. Empek dunya mah teangan sih saperti urang hirup dek ribuan tahun. Kabina-bina teuing sia teh. Saprak gaul jeung si ego sia teh kitu kalakuan teh. Jig. Tuturkeun. Aduh, ampun teuing Kakang Semar. Ya, lamun dek dudunya deuleu dibandingkeun jeung nagara Ilaing, nagara Sekar Mume, nagara Ilaing teh teu satikukueun nu aing. Masa cekewok keunaan acan. Lamun dek ngadu geulis mah mahnya Batara Guru Raja Triloka terang nu mingpin naon? Nu mingpin sawarga, nu mingpin dunya. Adi saya tak ya tuang rayi nu aing sawarga teh mak sabaraha tikeun dunya gede na sawarga maniloka deuleu ha lamun dek adu geulis mah eta boga nagara sacangkewok dipake amis buah gintung teh sok eta do meh boga pabrik tahu. Alah, Pakai amis buah gintung. kaporong anjeun awewe teh. Teu nyangka Jig tuturkeun Bapak anjeun geus ti detik ieu ti menit ieu tong dibarengan Bapak. Ini sia. Kadar engke menta surat serah sok suratan di ka dia dianterkeun ku aing. Teangan pisalakieun anu terus-terusan gawawi ku dunya tapi ka itu da bakal engkak-engkakan neuseun neraka sia. Ini Jig baju bawaan. Ayo. Ieu teh naon Kakang sama ngeus. eta ulah luasan dah. Ini Ulah kitu-kitu teuing wa. Ulah luasanan kitu wa. hapunten atuh teu hararayang teuing. Bari jeung hareudang mah moal kagoda. Ampun Kakang Semar satadina kaula teh nya tibalik. Kakang Semar indet. Eta teh nyaan aing mah nya atuh aing geus kitu naman paduli teuing. Kaula dek ini bawaan pakaian keur naon pakaian kitu loba di ditu ge. Bawaan teu hararayang teuing. Kabina-bina teuing sia. Ulah kalangkungan wa atuh. Wa istri sanajan nuju nafsu ge ulah kitu-kitu teuing. KPPN ku soal urusan dunya nyambung aing pang anti-antina pasehatina soal urusan dunya. Anu rek ditinggalkeun dipasehakeun amit-amit. Ya kitu bulan gogon
Wah tuluy balikna gitu. Aya eta kabelang. Eta karangkungan ajak sekan. Da kerambek aingna tadi mah tuh. Eta sanos mari nafsu ge wa. Heuras eta we ku pangawakan awewe mangkaning jauh. Mana tanggung jawab aing salaku salaki? Ta eta rati Duh. Boa-boa deuleu ya. Oh tukang ojek ge wa disabet. Ambuing paur papangijeng anak Ayub. Si Dodi. Paur abdi mah kuat. Da si eta mah tega ka paman hayang jadi maru. Aduh. Sapraptane pun aya hiji jajaka sumping kaya bumina Semar Badranaya. Iya inggih. Datan niratanga deman